Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum wadain, iyakum kudu waspada anjeun, kudu sieun anjeun wadaina kana ngahutang. Dengekeun tah tukang beuki nganyuk tah dengekeun. Iyakum kudu sieun anjeun wadaina kana ngahutang. Painahu sabab ari ngahutang teh hamun eta jadi kabingung billahi ti beuting moal mata ibra ti beuting teh. Wa mudillatun jeung eta jadi kahinaan dina hari ti beurang ti peuting rungsing ti beurang hina nguluhut jelema nu loba hutang mah kajeun teh teuing wedakna geus didumpelna teh alhamdulillah Bu Haji bager sing panjang yuswa Bu Haji sing tambah-tambah rezekina aduh mun unggal ngaji kitu kabeh alhamdulillah ditampi maji aduh ditampi. Jadi lamun urang boga hutang kajeun teh teuing 500 perak can dibayar. Peutingna teh matak jadi rungsing. Moal betah sare oge. Beurangna jadi kahinaan. Kajeun teh teuing urang sakumaha di dangdan kumaha gitu. Anger we da nguluwut moal bisa dipikeun. Rungsingna moal bisa dipikeun katingali we nu boga hutang jeung nu henteu mah. Gitu da tiung ge nyengsol atuh nu boga hutang. Tong dibenerkeun jadi katingali boga hutang. Dia masuk ke pancing wae buru-buru dicekel tiung kan. Eta mah mancing wongko. Mudah-mudahan boga hutang di sing lalunan. Jadi we kapangi boga hutang amin. Ayyuha gagabah. Eta nyebut eta sakali deui gerasok nyebut teh nu teu boga hutang nu gelo cenah makading urang teu boga hutang. Berarti urang disebut nu gelo geus aja. Abdi mah matak teu ngahutang oge ngarumasakeun teu boga duit. Ngahutang lamun teu boga bayangan teu boga duit. Nu ngahutang teh teu boga duit di mana-mana oge. Sok salah wae ieu mah. Ari boga hutang jang naon nganyuk atuh. Ari boga duit. Ieu mah matak ngahutang oge ngarumasakeun teu boga duit. Kade di dieu ulah sok wawanianan punjak anyuk. Kade komo teu nyahoan salaki mah. Da usumayar mah pasti bakal dibayar ku duit. Ku salaki kumaha. Aing harari wang salaki pake bayar hutang. Ampun aing gayang teuing kawin ka urang dia aing pake bayar hutang. Lohong salakina teh jag-jag gene eta geus eueuh huntuan. Bener kacida urang dia mah duh ampun aing salaki rek dipake bayar hutang. Kita pula sok omong-omongna jadi salah deui itu. Dibayar ku salaki mangga we cenah canak ta caoge. Kesembeleun aing mah. Wani-wani nganjuk lamun teu boga bayangan jang mayarna itu dosa teh kade. Toming ngararuna nu teu boga hutang nu gelo cara kitu. Ya Allah. Sidik mah tak teu nganjuk ge cager aing mah. Nu raribuh teuing. Mai ulah asaka no ulah asaka carekan kade keun aya sorerea marunya keun lain salah abdi lain salah kitab nya salah satu salah nu gelo we tadi buat ngilu ngaji atuh tapi mudah-mudahan barokah hutang sing buru-buru beres pang-pang nama kadituna da teu cukup ku beres unggul beres oge ari nganyuk deui mah jang naon. Jadi tah eta bener anu leuwih gelo deui sidik nu nginjem teh teh cager der di injeman leuwih lieur eta mah. Ya. Udah atuh. Geus sidik nu nginjem teh teh cager der dibere injem. Berarti sarwana berarti nya. Ngos atuh ari sami-sami gelo mah jempe atuh. Tapi mudah-mudahan diseret ayeuna mah matakan urang matakan lamun bisa mah mending kene kumaha nya ada urusan duit mah teu saha teu adi teu lanceuk teu kolot teu anak gitu. Jadi mending keneh lamun sakiran arek menta mending keneh menta daripada nginjem teu dibayar gitu kade.
Oh, di mana boro-boroning duit. Serius, boro-boroning duit di urang mah kasisir kerep dengekeun atuh ceedah. Di urang mah sisir kerep wae oge di urang mah nginjem teh kudu tara balik deui tah. Can 10 kali nagih mah teu aya, can teu aya kali lingis pan kitu di urang. Hedah heueuh lain ampun. Ta biasana teh anu kitu teh nu nginjem sok poho malikeun teh ibu-ibu pangaosan biasana mah. Jadi tol ini dia da geus pogo nu ngaguruanana di dieu mah. Ayuhan nasu manusia irba'u kudu mikanya anjeun ala angkusikum ka awak aranjeun innakum sanyana anjeun la taduna eta teu ngadua asomma kanu torek wala goiban jeung teu kanu samar. Innakum sanyana anjeun taduna eta ngadua samian kanu maha nguping qoriban kanu caket. Wa huwa bari ari Allah ma'akum eta sarta aranjeun kabeh kesimpulanana urang sing getol ngadua osok ngadu antara iraha lamun bisa mah ngadua teh kudu lir ibarat urang meulahan suluh kumari meulahan suluh cik coba kudu nyaho uratna masuk ka mana we tara meulahan suluh dengekeun heula atuh ieu mah hayang we nembalan teh abong-abongna geus senang geus make gas nengekeun heula baheula kolot urang lamun meulahan suluh tingalikeun batur lamun teu nyaho uratna da moal beulah-beulah bener apa bener nepi ka digulak ilik dikitukeun tangkukeun tangkarakun kitu leuy nya ka mana we mikirna teh tangkukeun tangkarakun langsung nutupan beungeut geus ka mana kapung-kapung kesal pan ditangtungkeun suluh teh suluh ieu mah pamana wae ieu mah kayak geus ngeunaheun geus pas tuh ai kolot mengeunaheun ngomongna teh pati pan ngeunaheun pati ari pas kana uratna mah sakaligus langsung beulah namun pas di urat mah nya ka mana we maju ampun aing ganti ge mah tong alihlas ge mah ganti lah tak kitu deui ngadua ge lamun pas waktuna da ngeunaheun atuh eta kudu pas waktuna jiga mana di antarana tos salat subuh tang ngadua teh lain tos salat subuh teh tuluy hees deui lain tuluy mana deui rek sakedeung deui ka magrib tah ngadua teh itu sahijabah tuluy antara adan jeung qomat tah memeh qomat teh ngadua heula di dinya tah lain ngarorodol di denge-denge teh keur mah adan ku ustad keur mah teh qomatna teh di ku ustad imam teh ku ustad deui kitu ke usum ustad ngalieuh teh arareuweuh deui antara adan jeung qomat di dinya ngadua teh sahijabah tah tuluy mana deui ketika hujan tah matak hujan teh lain segala ngutruk di dinya teh der hujanan urang teh di dinya teh bari entong indiaan tapi kade ngadua di dinya teh Allah ya Allah si anu teh sing gramayar kitu atuh sok celeuweungkeun di dinya keur hujan insyaallah pada newak ku tetangga teh tuluykeun jadi sing getol ngaduana kudu mun bisa mapal uratna iraha saah ijabah salah satuna satos tahajud itu atawa satos salat duha kumaha geuning duana teh Allahumma in kana rezeki fi sama'i fa anzilhu Gusti lamun langit lamun rezeki aya ti langit gubrageun wa in kana fil ardi fa ahrijhu lamun ti jero taneuh bijilkeun wa in kana baidan fa qaribhu mun jauh deuketkeun kan kitu berarti rezeki teh geus aya ngan kudu dikoer gitu ya sok duhana sok mah ulah sakapeung da butuhna ge minum sing getol ngadu hadis selanjutnya iyakum wal baul fil maqabir iyakum kudu sieun aranjeun kabeh wal baula kana pipis tah ngekeun wal baula kana pipis fil maqabiri di kuburan bisi tah aya nu gawe modal kitu biasana lalaki tanu kitu teh da ibu-ibu mah piraku moal meureunnya
Fa innahu da ari kitu teh yurisu eta ngawaris albaroso kana panyakit corob. Corob teh budug sawak-awak. Nah, biasana lalaki teh sok di mana wae ade. Aduh. Komo sok nihan aya liang nu sok asal liang we kieuhan. Kete nepikeun ka ngagedean teh buguh-buguh. Carek teh boga salaki teh. Carek tuh. Coki dina liang. Berarti ada WC-na teh eueuh liangan. Al imanu ari ngaran iman ma'rifatun eta nyaho atawa wawu bil qalbi ku hate wa qaulun jeung ngucap bil lisani ku letah wa amalun jeung migawe bil arkani ku anggota badan. Kesimpulanna disebut iman teh kudu aya 3 rupa, hiji ucap, 2 tekad, 3 lampah. Ucap tekad lampah, ucap tekad lampah bari jeung kudu sinkron kabeh. Cek bibir A, hate ge A. Kalakuan ge A. Lain bibir mun abdi ridho ari hate teu ridho ari kalakuan komo wah eta mah can iman gitu. Jadi iman teh kudu sarua kudu lempeng kudu sajajar tekad ucap lampah teh ucap mun teh mah ucapan nyebutkeun percaya tah hate ge kudu percaya kalakuan ge kudu migawe gitu. Umpamana salat teh wajib cek bibir teh cek hate teh mohon wajib matak tuluy anggota badan ge salat gitu. Lain ucapan raditu billahi robba abdi ridho diri di pangheranan ku Gusti Allah ari hate teh mikiran duit we lebah dinya hayya ala sholat karek bieu adan teh geus salat deui bae tah eta teu sinkron tah can iman teh nu kitu patut teh. Jadi kudu sarua ucapan jeung hate kudu sarua anggota badan oge kudu sarua gitu. Lain dipilihan ngeunahna wungkul. Jadi can iman lamun can sinkron tiluanana. Iyakum wa dhanna, iyakum kudu sieun anjeun wa dhanna kana goreng sangka fa inna dhanna dari goreng sangka teh aqdabul hadis eta leuwih bohong tina carita anu bohong. Bisi urang goreng sangka ka batur tong dituturkeun teteh panyakit hate. Ieu mah goreng sangka teu kasaha teu nu sok ngaji teu nu tara teu usah teu lain. Lamun urang goreng sangka eta teh buru-buru urang teh piceun teh goreng sangka teh. Oh si anu geus ganti deui motor wah nyegik si eta mah ulah tong dituturkeun. Urang sok wani-wani nambahan geuning ka mana nya kabogohna tara ka dieu ayeuna mah putus meureun jigana teh mah kejeng riweuh-riweuh nguruskeun urusan batur atuh. Aya nu kitu tah ulah eta teh leuwih jahat daripada omongan bohong, leuwih jahat. Wala tajassasu jeung ulah kepo tajassasu teh geus aya dina hadis ulah wani-wani kepo teh hayang nyaho urusan batur. Wala tahassasu jeung ulah ngintip-ngintip nepi ka dipelong dibukakeun daregan teh tuh sia tuh tingali lalaki geus mawadi lalaki anyar sia tuh tingali tah bener jiga nama dukuna alus urang mana urang Sumedang jigana teh tuh urang Sumedang ka babawa teu nyaho naon padahal urang Sumedang. Wala tanapasu jeung ulah mumusuhan kadek ngaji we hayo teh senena nepi ka mingguan ari musuh boga keneh wah rugi bos beak deui ladang ngaji teh. Wala tahasadu jeung ulah hasud teh sirik kana milik batur gitu. Batur boga parabola urang meuli paramek da teu kabeuli parabola. Oh pan sarua parana mah geus aya tungtungna nu beda. Wala tabagodu jeung ulah silih ambek ade ulah silih ambek silih hampura mending oge aya batur salah saeutik teh. Wala tadabbaru jeung ulah silih tukangan tah ulah silih tukangan tah kudu silih hareupan kuduna teh. Ada bahasana di dia kitu ulah silih tukangan maksudna teh silih tukangan di dinya teh pabaeut baeut ai cangkeul mah nya pepekona. Da urang jeung bapana budak meureun silih tukangan heula le soalna mah geus cangkeul karek wah gitu.
Wa kunu jeung kudu aya anjeun ibadallah ka hamba Allah ihwanan eta jadi dulur intina ieu teh loyog jeung ucapan Abah salah sawios tandana iman anu bener teh bisa memelihara makhluk Allah. Jadi asal kabeh makhluk Allah rek nu sok salat rek nu tara rek jelema rek catok rek naon wae dipikanya dipika hormat ku urang. Jadi teu pilih bulu pan itu urang mah kitu ngabagikeun kurban we ditempo heula sok ieu teh ahli pangajian lain pan kitu. Borona mah geus gagah make tiung make naon itu geus ngabagikeun kana gaya assalamualaikum kumsalam berarti kapedean pek teh ka imah nu hareup geus kitu teh diliwat urang mah ih si goblok borona saindangdan sugan teh kabere urang mah pek teh nu kaberena mah ahli pangajian we bungkul tah kitu udah ieu mah lain batur abdi wae lamun malam Jumaah barudak kira-kira nu tara ngaji mader malam Jumaah ujug-ujug ngaji teh hayang merena teh. Ieu mah abdi. Komo mere nu mencit sapi nya sarua we modal kitu. Eta teh sabenerna mah goreng patut nu alusna mah kumaha bagi rata we kabeh kuduna mah kitu. Hanya maka jeung teh cukup meuli deui we atuh meneri mah. Udah tapi lumayan segitu ge daek keneh kurban malah cek keterangan kieu saja mah nu diluaskeun rezekina tapi teu hayangeun kurban mangga tong ngarep-ngarep penak jeung Nabi boro-boro disyafaatan atuh tak mugia urang mah nu aya di dieu sing dimampukeun kurban bayar heula hutang lain amin ai hutang ai kurban hayang ai hutang hari-hari lain ulah kurban ulah mau pohokeun anu kitu sok riweuh pan urang masuk aya nu kieu geuning ai kurban diheulakeun ari gaji karyawan diantepkeun pan kieu teh nu kitu teh kuduna karyawan heula kuduna mah pan kudu ulaeun kuduna mah dibayar memeh kesangna garing kitab jadi heulakeun wajib daripada heeh pan sok sunat heula diheulakeun urang wajib bangkewe pan neuri kudu nama ngodoan heula ngewenya nen kemis manungke kitu heula heulakeun heula ngodoan mohon wajib heula pang-pang nama lamun hutang teu dibayar dar jiga si mamah nu bae ditutup unggal ngaji tadi mun hutang nu nginjom cenanya teh kitu eta teh kan nyerian teh nu nginjom teu mayar teh kitu kedar gering atuh kumaha mudah-mudahan anu nginjomkeun sing dibere sarehat amin tak gitu sing dibere loba duit lamun kabeh jelema nu nginjemkeun hese dibayarna cenah teh insyaallah jelema teh pamungmung nginjemkeun teh geus kitu mah tah kitu tuh pan kaduhung nginjemkeun ge iyakum kudu sieun anjeun wama kana perkara yu tadaru anu dihitung hese minhu tina eta perkara kesimpulanna ieu hadis Nabi lamun sakirana hese ulah dituturkeun ulah digawean kitu lamun sakirana hese jadi dipikir heula ulah gampang kabujuk ulah gampang diolok gitu ari sakirana urang teu becus mah mending cecing bae enggana bisi salah ka ditu kecuali lamun urang memang geus yakin geus osok jeung pernah akara ulah nepikeun ka migawe bari jeung salah iyakum matoma hadis salajengna iyakum kudu sieun anjeun wa toma kana toma terang toma naon toma teh hoyong dibe hoyong dipasi fa innahu da ari toma teh al faqlul hadiru eta fakir anu jelas balangsak anu jelas. Jadi disebut jelema nu balangsak teh lain nu teu boga naon-naon, tapi nu hatena pagaweanna teh hayang asa anu batur we, hayang dibere we. Eta nu kitu nu balangsak. Mantap ulah hayang dibere. Ngan lamun di asongan mah ulah mau buru-buru we tarima. Wios atuh Bu Haji ulah hararese tah kitu kata abdi mah. Jadi kan teh ting sagala boga tapi lamun dina hatena aya hayang dibere tah eta nu kitu pada kita teh eta toma teh
Matak loba ustad nu bari usaha teh kunaon jang miceun sifat toma da beak deui atuh ganjaran pahala teh ku toma gitu. Jadi ulah yang dibere kan ulah embung lamun dibere. Ngan semakin urang miceun tina toma semakin dibabarikeun rezekina. Tadi antarana panon teh anu ngalobakeun kana rezeki teh eta. Ngapus sifat toma. Nu aya dina teh. Al imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman teh aya 77 cek di dieu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi jeung dahan-dahanna iman teh aya 77 dahan. Ngan salah sahiji dahanna aya nyaeta haya ka era. Berarti lamun jalma geus teu gaduh ka era sami sareng eta jalma teh teu boga iman. Itu kan. Sok aya jalma barang dahar usum bulan puasa barang dahar di luar calebok geus eueuh ka era we. Wios na da abdi mah nuju head. Tapi teh era ku jelema komo ku Gusti eta jelema teh teu boga iman. Atuh boga-boga era ku jelema atuh. Lain labong kena-kena geus rame judakeun bae emak mah. Rek dianu we wungkul teh jika kitu geuning. Dianu we wungkul di kitu-kitu akeun bae mama da rek saha nu hayangeunana geus eueuh ka era eta kaluar ti cai kigituan. Nah aya lamun aya nu kitu eta geus eueuh ka era eta. Habisi ieu mah lamun aya matak dibahas oge aya berarti al haya ari ka era layati eta tara ngadatangkeun illa bi khairin kecuali kahadean ceuk dieu teh ka era teh sebagian tina iman itu kakak ngobrol itu kumaha teh ngaji teh sabaraha grup di itu ngobrol ieu mah nyaho HP ieu mah ting ayaan pulsa ting eueuh dan eta ngobrol deh. Sok cenah beres ulah ngobrol deh. Abdi rek nginum heula. Sok ngobrol deh sok. Aing sorang geus beak teh. Cek dieu teh. Ka era teh sebagian tina iman mata kudu boga ka aya boga ka era aya ngerakeun. Gade. Aya eraan, da ieu mah kudu teh boga ka era. Gitu. Ulah ari eraan mah. Leuwih teuing mah eraan, ieu mah ka era, urang kudu boga ka era. Naon sababna? Al hayya la yati illa bi khair, boga sifat ka era teh ngadatangkeun kana kahadean. Jadi ulah wani teuing. Sagala rupa ge wani teuing mah awewe misalkan susuruntul, bong narana, deres susuruntul, mangih nu ngora keneh teh. Tah goreng patut teh kitu teh. Kuduna mah rada ditahan, seutik jaim ari awewe mah pan kitu kuduna teh. Ada ayeuna mah teu katempo deui ayeuna mah teu susuruntul pan dina HP ayeuna mah loba tempatna aya TikTok mah aya like mah aya naon teh ngaranna teh snack video mah anu jogetna teh ieuna we wungkul geuning tapi bujur ngiluan geuningan naon teh eta nu karar itu emak mah teu nyaho nya lamun kena teh nyaho mah hai urang mah nya pasti apal lah nu boga HP-na ge alhamdulillah taralilan gitu masuk dihapus deui. Embu karek nempon kitu we hungkulan heulanan sakali da moal atuh baca Quran teh dikeresakeun ku Gusti bener. Langsung we harudang eta. Jadi kudu boga sifat era entak awewe baheula mah lamun ditanya teh geuningan karesa teu nyai kumaha nyai we ari bapa mah ari mama kumaha nyai we ari nyai wae daek beuna baheula mah kenembalan pan awewe teh kieu kalau ke baju we di kieu-kieu nepi ke pohon nepi ka luhur di mazeri berarti kitu baheula mah dititah oge pan disuguhan ditawaran mangga atuh dileueut pan kitu meureun era oh cekap kayaknya tosannya bade ka pawon heula sakedap kitu kun anu dia kelar teh daerah teh apaan asukeun kana saku teh teh nya usum sasalaman poho gorolok kepanggih mending aku we aing mah tah gitu ulah are modal gitu teh
maksudna mah era tapi ngerakeun eta ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nas falyuhaffif fa inna fihim al marid wa dhaif wal kabir wa dzal hajat. Hai ayyuhan nas hai manusia innakum munaffiruna ari aranjeun kabeh teh eta sagolongan paman shalla bin nas dengekeun salat teh peura yo paman sholat binas pali hopip saja mana sholat berjamaah pali hopip mangka entengkeun berarti ulah lila teuing tah hadisna tah lamun sholat berjamaah pali hopip entengkeun ulah lila teuing abong kena alung sora der dikiroatkeun rakaat kahiji geus Fatihah maca Al-Baqarah rakaat kadua maca Yasin atuh imam teh pararingsan para ronok bae urang mah mendingan kene surat anu pondok bari angeus daripada surat panjang teu beres kakuping maca al mutaffifin al jumuah gagayaan berjeng tengah-tengah poho deui mending kene eta we nu pondok tapi beres nyamun bisa mah ulah eta wungkul atuh da loba atuh pirakun pika takasur wae mah teu apal teangan lain kul ya wae kul ya teangan ina atau ina atuh nae ka ditu ari sabenerna mah teu maca surat oge teu naon-naon ngan lamun posisina urang keur jadi imam komo posisina taraweh berarti mau tidak mau kudu make surat abdi mah matak nyandak di mana-mana ge da ti guruna kitu. Abdi mah ti atakasur nepi ka Anas. Jadi rakaat kahiji atakasur, rakaat kadua al-ikhlas, rakaat katilu al-asr, rakaat kaopat al-ikhlas terus we kitu. Nyari mampu mah pek sajoja oge ngan makmum bakal beak menang sapoe oge. Jadi di dieu teh cek Nabi lamun urang salat berjamaah bisi urang dikeresakeun kudu ngimaman lamun salat berjamaah kudu dibedakeun jeung nalika urang salat sorangan. Jadi ulah lila teu euy. Naon sebab fa inna fihim al marid sabab di makmum teh di jamaah teh aya nu gering buat teh wa dhaif aya nu lemah teh kan rupa-rupa ibu-ibu teh aya nu nangtung lila teuing liur teh bener komo nempo nu diharupna mu kenana alus mah harerang da beuki lieur atuh kana panon teh komo pan anu mu kena teh rupa-rupa geuning nya aya nu leungeunna hungkulkeun eta mah teu pati cemburu teuing eta nu mu kenana geuningan di dieu teh harerang geuningan nya da beuki mung atuh berjamaah teh nilillah si imam teh aya wal kabir anu kolot nu pikun tah gancang teh ngripuh ka kolot mah perlu geuningan trok geuningan kitu teh meni aduh Allah subhanallah jadi babacaan teh eta mah takbir teh lain salat eta mah gaganti gotrok we eta ripuh kade wadal hajat pang-pang nama nu boga butuh beuting aya nu hayang kacai teh rese imam dia do diauk-auk geuningan lagapna teh geuningan sugan rek ngeusan pek teh pelentung deui wae panjangan ayeuna di mana-mana kana ditupan nu penting mah asal panjang we suratna teh jeung lagam der diurang ngarurutan bari tajwid saralah oge ulah dasanya nama surat dibulak-balik oge aya tirituna aya rahasiana lamun nyaho mah naon sababna ai magrib kuliah kaduana kulhu padilahna matak naon matak anu begitu aya tirituna di alam nasroh jeung alam taro memeh subuh aya padilahna terang teh ngarah di imah teu pasea aya teh jadi alusna mah qobliyah subuh teh di bumi rakaat kahiji alam nasroh rakaat kadua alam taro moal geura sok di imah moal pasea ari eueuh dipaseaeun mah moal bener aya dina bidayah serius lajengkeun
Atadruna minas sabiquna ila dillahi azza wa jalla. Na anjeun apal ti golongan jalma nu panggeulana meunang payung di Gusti Allah. Alladzina idza utul haqqa qabilu. Nyata jelema bila mana dibere bener buru-buru nampanan narima. Wa idza suilu badalu. Bila mana dipenta buru-buru masrahkeun. Wa hakamu linnas ka hukmihim li anfusihim. Tuluy ngahukuman batur jika ngahukuman dirina ka dirina sorangan. Da jalma nu jaga teh pan cenah matahari teh deukeut jaga teh. Ting sabaraha meter ayeuna wae mang miliar-miliar meter jalma bodas jadi hideung, popoyan jadi garing. Itu engke mah deukeut. Engke mah jelema teh pan rupa-rupa aya nu sa mumuncangan, aya nu sa tuur dina lautan kesang teh. Aya nu sa bujal, aya nu sa dada, aya nu sa ieu, aya nu sa irung, aya nu laput bae aya. Bari tina kesang ngaran-ngaran panon poe deukeut atuh. Aya anu teu kapanasan, mana jelema nu nalika manggih keterangan cek hukum syariat haram ditarima. Oh mohon haram itu dijauhan. Misalkan keterangan teh riba teh haram, geus teu wanian deui. Loba ini itu. Itu jinah teh haram, geus buru-buru dijauhan. Oh iya teh wajib buru-buru digawe gitu. Jadi teu loba ini itu. Da jelema nu kitu nu bakal diiuhan ketika angge matahari deukeut teh. Komona mangkaning bab riba mah. Nu ngadengekeun kabagean nu nuliskeun kabagean nu kapihapean kabagean teh ulah salah kabagean kabeh tuh ini rujit aing ngabahas teh utang deui ah kadu ngaji Itaku kudu sieun anjeun firasatal mukmin kana firasatna jalma mukmin kupingkeun fa innahu yanduru binurillah sabab jalma mukmin mah ningalina ku cahaya Gusti Allah. Sok aya pirasat mata kolot baheula mah jiga nu nyaho pipaeheun geuningan menta hampura kaunggal jelema itu aya aturan jelema ngagali kuburan sorangan atuh eueuh nu nyahoan paingan unggal isuk-isuk teh sok mamawa pacul sok ini teh kabelah ditu ari pas ieu wasiat lamun abah paeh omat panguburkeun belah ditu sing goreng teh geus aya lombangna itu batur mah kolot baheula mah teu nyusahkeun kita pirasat tertarik. Jadi boro-boro ning ucapanana geuning kolot baheula mah ka anak teh cukup ku pamali digugu da baheula mah da ayeuna mah leuwih ti pamali geura teu digugu ayeuna mah ku anak urang geura sok ajaran. Padahal urang kumaha urang oge caritana tahajud sok ari keur lo baru nagih mah. Gitu lain maca Quran antara tinggaleueun urang oge tapi boro-boro dakwah ka salemur urang mah ka anak sorangan gitu pati didenge urang mah. Malah mah di polototan teh budak teh kadon jika rek leuwih leupas panonna teh kadon mulak cangkeng gitu Pak. Kadang-kadang urang mah kitu tadina. Teu kitu ge anak urang na gedena di parabana ku barang nu lain samestina, barang riba teh tadi teh. Tak heuras. Entak ai nu nyaho nu pirasat teh inget si anu ujug-ujug ngolebat teh. Nah dia tebet asa ningali si eta cilaka katabrak itu kungsi lila tengah dengan beja bener pisan si anu katabrak itu kolot baheula mah padahal babacaan nama babacaan lagi a'udzubillahi minas hinimas kabeung-kabeung bismillahirrahmanirrahim teu pati bener tajwidna ge ngan hatena kolot baheula mah kita jadi kudu sing bener sing sampai ka dilimpudan ku cahaya Gusti. Idra'u kudu nolak anjeunal hududa kana pirang-pirang hukuman bisubuhati kuragu. Ai ragu mah teu dihitung. Ragu mah dengaranna ge ragu. Ngan lamun ragu cek hukum bikih balikeun kanu asal. Jiga bieu wudu encan emeh wudu encan heula berarti wudu deui jiga kitu. Tilu opat memeh opat. Tilu heula meskipun dina nyatana 5 misalkeun gitu. Jadi cokot bilangan nu terkecil jiga bieu urang teh itu urang teh dahar acan heula we cokot teh dahar deui we atuh meuneu gitu. Hukum ragu mah juga gitu. Iyakum wal bitonata kupingkeun. Iyakum kudu sieun anjeun wal bitonata kana kamerkaan. Terang kamerkaan kada demes wareg teuing. Bito amin dina kadaharan wasarobat jeung nginum pa inaha
da ari kitu teh mafsadatun eta nu ngaruksak lil jismi kana badan. Jasad urang tereh hancurna lamun wareg teuing. Turisu sakoma anu ngawaris kana kedul ani salati tina salat boro-boro salat sunat tahajud dan sebagainya. Salat fardu ge talangke hararese lamun wareg teuing. Ngalah lamun cek talim kieu Pak, loba teuing dahar ngawaris loba nginum ngawaris kana loba reuhak ngawaris kana hiji gede ambek, dua belet, tabelet bin belegug teh asalna ti dinya. Loba teuing reuhak. Utak disunat di naon ngaranna teh? Piceun reuhak teh. Dibekam, digurah. Komo nu diet mah di urang mah aya nu diet, di dietna ge salah, di usum buka segala dihuapkeun. Atuh anger we genut mah. Kitu. Waalaikum bil qasdi jeung anjeun kudu mojohna pihima dina eta dahar jeung minum bainahu aslahu lil jasad. Sabab ari sederhana dina ngaleueut jeung dina tuang eta teh ngaluskeun kana jasad. Jadi intina mah urang kudu boga ukuran dina tuang teh. Heueuh dikira-kira ngandah hese keur ngeunah mah. Oh kurang mah kapung-kapung keur ngeunah ngarujak mending ada keur ngeunah cengek barolotot oge. Weuy dihuapkeun we. Pan geus usum kitu mah gering kabeh. Tapi abdi sok emot salah sawiosna pun guru di daerah Cikole eta pun guru mangkading peuting-peuting dan ngarujak eta mah titah meuli teh sakilo teu kagok cengek teh kurang keneh cenah kunyalira teh mah dituang teh santrina biko mangsoakeun itu heureuyna kiai baheula mantenana nu ngarujakna seep ieu da isukna teh atuh da santri nu pabelit bolak-balik ka WC teh ajenganna mah teu nanaon tah kiai teh kitu baheula mah dah heureuy ngaran guru ka murid mah komo bari muridna ridho pan sieun pan geus kitu mah geus ningali kitu mah sakali pan sieun santri teh asa ringkang-ringkang guru teh itu pan ayeuna mah wararani ka guru da guruna ge can heueuh da kitu nya dan baheula mah guru teh kitu tar kudu nyarek teh monggon meh ieu na sakali. Kapung-kapung mah guru baheula mah pan kieu di masjid aya, di imah aya, di madrasah aya, di kolot aya, di ngora aya teh kitu kolot baheula mah. Pan ayeuna mah di kolot aya, di ngora eueuh pan kitu. Ampun Gusti Agung. Ayyuhan nasu hai manusia la tatamannau ulah ngarepkeun anjeun liqa'al adu kana panggih jeung musuh wasalu jeung kudu minta Allah ka Allah lafiata kana kawarasan fa idza laqitumuhum bila mana manggihan ka itu musuh pasbiru kudu sabar wa'lumu jeung kudu ngayakinkeun anal jannata sanyana surga tahta dilali suyub eta aya dina kalangkangna pedang. Allahumma munazzilal kitab. Ieu doa nu hade terang ieu doa ieu. Allahumma munajjilal kitab wa mujras sahab wa hajimal ahjab wa hjimhum wangsurna alaihim. Eta doa jang sising lar ti musuh. Nya anu leuwih hade malah sing ulah boga musuh nu hade. Iyakum wal julusa ala turuqat. Iyakum kudusian anjeun wal julusa kana diuk ala turuqat di sisi jalan. Faqalu naros malana budak inama hiya majalasuna natahaddas naon sababna da eta teh tempat ngariung abdi atau tempat ngobrol abdi sisi jalan teh qala fa idza abaitum ilal majalis fa'tut tariq haqqaha anjeun kudu mikeun jalan kanu hakna nu hak cicing di jalan mana boga jalan ngalaliwat jadi goreng patut ngobrol cicing di jalan teh qalu wa ma haqqut tariq qalu godul basar lamun cicing di jalan aya hakna jalan nu kudu dituturkeun mana godul basar nunggulkeun panon jadi ulah urat reret di jalan ya di jalan maloba tingalieun waqaful ada tuluy nahan pilara da aya we penyerieun teh di jalan mah beda jeung di imah waradus salam kudu ngajawab salam pan di jalan teh anu nanya teh anu kumaha teh itu
wa amrum bil ma'ruf tuluy urang kudu nitah kahadean. Jadi bila mana di jalan aya manggih anu salah urang kudu dibenerkeun, kudu dicarek. Lamun urang hare-hare wae kabawa dosana. Betak panghade-hadean tempat mah lain di jalan, di masjid, di madrasah. Eueuh teuing nya di imah we cicing di imah. Al bahru ari lautan huwa tahuru ma'uhu wal halu maitatuhu. Di laut teh caina suci, bugangna suci. Kajeun teh teuing anjing laut da makhluk laut bila mana